Hayu atuh, ngaruh cacing di dinya. Kela iya motor rek disimpan di mana? Di dia aman teu? Aman. Rek disimpen di mana deui? Atuh piraku rek dibawa. Sieun teu aman euy. Asa ragu. Aman atuh, piraku teu aman nyimpen di dieu. Ah jika nama teu aman Mang Ton. Komo tempat sepi kieu rawan bangsat. Aman seteh, sok taruhan yang urang. Lamun aman maneh mayar cepet ka urang, lamun teu aman urang mayar cepet ka maneh. Ah jika nu heueuh ngomong teh. Bener, sok ieu duit mah loba. Aslinya mun teu aman mayar cepet ka urang. Heueuh, meni loba ngomong pisan. Hayu buru ah. Kela tuh tungguan. Buru. Kela tuh Mang Ton tungguan. Ih, maneh tadi lempang beli jiga keong. Capek Mang Ton. Juga lima kaki pisan loba ngeluh. Ah Mang Ton, motor urang ka mana? Hah? Motor maneh? Alah, heus ya eueuh. Nya cek urangnya nyimpen motor di dia mah teu aman, jadi motor urang leungit. Heuda sugan teh aman atuh disimpen di dieu moal aya bangsat. Udah Mang Ton mah teu percayaan ka urang semoga piling teu genah. Heuda ngaranna ge teu apal atuh seter kumaha deui. Mana taruhan nu tadi, urang menang ya. Cepet kadekeun. Kalem meni kasihanan pisan ye. Ahai, lumayan menang. Cepet. Hayu tuh urang balik, urang leumpang we yuk. Naon lempang? Pan mau motor. Pan motor nake leungit. Terus kenaon orang menang cepet motor leungit mah. Motor